Kang, ada tadi si Neng teh ngobrol naon Kang, bas-bas kitu teu kaharti. Oh, bahasa Inggris itu nyanyi. Bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Lah, mau ngerti nyai mah? Mau paham? Eta mah hayang ngarti bahasa Inggris, kira-kira hese mah Kang. Ya lamun daek diajar mah bisa, bakal ngerti. Kamu lamun geus nyekel kunci mah bakal lebih gampang. Bakal lebih gampang ya. Ah, waduh. Waduh, kumaha? Geuning Mang Udung nepi ka ayeuna teu bisa bahasa Inggris. Jadi Mang Udung. Kan hubungan aja Mang Udung. Mang Udung kan sapopoena nyekelan kunci Inggris. Geuning teu bisa nepi ka ayeuna ge. Lain kunci Inggris eta atuh nyi, eta mah kunci Inggris yang ngabengkel parabot lain. Maksudna teh kuncina teh namanya apa selahna lah gitu, apa selahna. Apa selahna? Motor berani selah. Karena motor deh. Maksudnya teh namanya Nah, geus Kang eta apa mah? Urang penyahuanan era ke batur. Cuma gayaan ke saha apa. Si Mang Udung musa pokoknya ke kunci Inggris kita apalin Kang. Mau dihat Kang.